mun kuari makan di KB. Nah anu nyieun instruksi KB bakal itah tanggung jawab engke di akhirat. Jeung nu nutur-nutur kuari kana urusan KB cukup dua bae, program tinggal program, teu percaya jeung teu yakin ka aturan Allah. Lamun nu teu yakin ka aturan Allah, KB teh kos kitu. Mun kieu mah ulah kena boga anak KB bae lantaran kondisi indungna gering, lain masalah. Tapi lamun wah terlalu banyak rakyat Indonesia, kalau tidak di KB bagaimana nanti ke depannya lapangan kerja dan makannya. Sia teu boga keyakinan jeung Firaun sia ka neraka. Teu boga keyakinan ka Gusti Allah, sia ge nang Allah nu mere daharna. Ulah tama kos kitu mah. Tapi lamun kieu mah KB ieu mah kondisi awakna ieu aduh bahaya jasa ieu. Atawa kieu salakina teh aing mah sia di KB teh lintuh teuing. Sakumaha aing nyekelan gurubug. Aing teresep jasa ieu. Awak sia ieu bau obat ieu. Haram ta KB na teh. Haram eta KB. Geus kajen atuh aya sia mung boga anak mah di KB ngan aing izinan kawin deui. Oh, cek pamajikan emang geus boga, tuh lain geus boga jang geus kawin lagi aduh. Masya Allah. Jadi geus teu make aturan-aturan agama. Mentek urang ngaji geus supaya jaho heula. Kayak geus nyaho urang ngerenyed sieun. Kayak geus sieun karak berangkat sesuai jeung keyakinan urang. Jadi ai ukur ngomong-ngomong doang mah di luar teu ngaji moal nurut jelema teh.